Kita teruskan. Benar. Teruskan tapi jam baraha. Alhamdulillah. Berarti di dia mah ahlinya ngawadus ya. Pira aku ngajin bekas subuh. Mehan aing gitu cara namanya. Teruskan kita teruskan. Kakak mana tadi ngos? Harus iya berarti harusnya. Jadi eta itu kabagi karena opat lagi ya. Kahiji itu teh pusa, kadua puswah, katilu puset, kaopat girot. Ngaji teh atuh nyaho-nyaho hitut aya opatnya. Balik muludan di dia teh nyaho-nyaho hitut teh ditanya ku salaki teh sia menang naon ngaji menang hitut gitu. Nu kahiji itu teh pusa ari hitut pusama hitut anu eueuh saraan. Sarana teh ngajar aja seningnya siga emban kempes. Tah sing hayang nyaho hitut jahat teh nu kitu. Soalna hitut anu eueuh saraan teh bau melekbek. Loba jelema ararongkik gara-gara ngambil hitut kitunya. Jeung jelema anu hitut eueuh saraan teh teu kanyahoan. Batur mah ribut galelut anu neangan hitutna. Anu hitutna mah ngajedong di juru. Terus nu kadua itu teh puswah. Ari hitut puswah mah hitut sedeng. Sarana geuninnya tut. Biasana hitut kitu mah tepati baunya. Atuh sia teh di mana aya hitut seungit mah moal aya. Terus nu katilu hitut teh puset. Ari hitut puset mah hitut leutik pisan. Sarana ge tutut. Biasana hitut kitu mah rada bau. Tapi teu bau teuing sih. Oh, anu pernah ngambuan mah. Atuh sia teh meni rajin itu di ambuan ya. Kerajinan sia eta mah. Terus nu kaopatna itu teh dirot. Ari hitut dirot mah itu badag. Sarana ge pak beladug. Biasana hitut badag mah tara baunya tara. Lamun teu kaluar ting bukurna eta. Tah jadi kade eta teh lain didikan mentak kade mi HP tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Didik anak sampai lahir ke alam dunia. Begitu datang malam spesialnya rek nyetak budak teh baca heula doana ulah main gajleng wae. Baca heula doa komo nyieuna malam Jumaah mah beuh wana ganjaran lagi. Saur guru abdi mah sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Sakitu teh saronde. Saronde Bapak. Kumaha lamun menang 2 ronde tambahkeun 70 jadi 140 modal Yahudi gemprah. Kumaha cenah ustad lamun menang 3 ronde tambahkeun 70 jadi 210 Yahudi modal penting eta. Atuh sia mah urang teh bisa milu perang ka Palestina teu boga ongkos ajang mangkatna cukup di imah oge malam Jumaah. Sarua aja ngabunuh 70 Yahudi. Badag henteu. Badag bentak asal dae ganjaran beradag doang. Komo ibu-ibu mah ya dengekeun ibu-ibu. Ibu-ibu mah teu kudu jauh-jauh ka Mekah, teu kudu umroh, ibu-ibu mah gampang. Sakali ningali beungeut salaki, pahalana sarua jeung ningali Ka'bah. Komo lamun salakina hideung mah. Mentak ieu ibu-ibu kudu untung, sia kudu bersyukur boga salaki hideung. Ngaranan ku ibu si Hajar Aswad. Lamun ibu hayang nyium Hajar Aswad mah biasanya kudu ka Mekah heula, kudu ka sadak-sadak jeung jelema nu jara langkung gede, tapi jeung ibu-ibu babari deui wae ibu-ibu mah. Teu kudu jauh-jauh ka Mekah, teu kudu ka sadak-sadak. Ibu-ibu mah sakali nyium ka salaki sarua jeung nyium Hajar Aswad. Sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa marurangan di hadapan Allah. Untung teu Bu. Untung teu sok siap praktekeun balik ngaji di dieu. Nah, begitu ibu-ibu balik ngaji di dieu teh ya, salaki aya di imah gajleng cium langsung. 70 dosa marurangan di hadapan Allah. Paling cek salaki teh alhamdulillah pamajikan aing balik ngaji teh jadi edan kieu. Terus kumaha lamun hayang dosa ibu marulaga nepi ka beak nepi ka saat nyiumna tong sakali. Cium salaki teh ya ti jam 12 nepi ka magrib. Cok terus aya can beak dosa namanya. Atuh kumaha cenah ustad lamun si aki dicok-cok ku nini sarua ieu
lagi dosa ini marulaga nepi ka beak nepi ka saat ngan si akina modar dicok. Terus kumaha cenah Ustaz? Aya teh jeung bapak-bapana? Tenang, jeung bapak-bapak aya. Aya bapak-bapak aya, dengekeun bapak-bapak. Bapak-bapak mah nya sakali nyium ka istri pahalana sarojeng sedekah 7.000 kuda. Alhamdulillah. Bapak-bapak korban embe satahun sakali hese ayeuna mah babari bapak-bapak sarua nyium sakali nyium ka istri sarojeng sedekah 7.000 kuda. Endak sing getol nyiumna nya. Terus kumaha cenah Ustaz aya teh jeung budak ngorana? Tenang, jeung budak ngora geus disiapkeun. Aya budak ngora aya? Dengikeun budak ngora. Budak ngora mah nya sakali nyium ka kabogo. Nah, sia kanyaon. Sakali nyium ka kabogo sarua jeung nyium 70.000 bujur katel. Kade sia ulah cuan cium ari can halal mah. Teu meunang. Nya geus halal mah mangga wae. Tah jadi kade rek nyitak budak teh baca heula doana usir setan supaya teu miluan. Pirang bara atuh rek nyitak budak teh awak make minyak seungit supaya teu bau. Ima kumaha rek nyitak budak awakna bau balsem. Diletak ku salaki lada. Nepi karacunan salaki teh. Terus pirang bara atuh rek nyitak budak teh make baju anu alus. Ieu mah kumaha rek nyitak budak teh bajuna balolong awakna bau japu. BH-na ge geus ditangsel ku panitia. Begitu salaki rek nangkep teh ngagoak salaki kacolok ku panitia. Terus pirang bara atuh kamar percetakan teh rapihkeun. Guling kiri kanan pasang bantal pasang. Ieu mah kumaha kamar percetakan teh meuni balatak meuni bau 7 rupa. Kuduna kamar percetakan teh ye sing seungit. Make minyak seungit semprotkeun balurkeun. Eueuh minyak seungit atuh minyak-minyak mayit sok dibalurkeun. Paling teh salaki teh goblok esa sajeng mayit. Boga-boga ting minyak kayu putih ibu balurkeun. Paling cek salaki teh goblok esa sajeng orok. Ieu mah kumaha rek budak rek soleh. Kamar percetakan teh meuni siga WC. Belah dia pinuku seseuhaneun saminggu. Belah dia ompol budak, belah dia tai bapana. Tungtungna silih tuding. Cek salakina teh kunaon ieu rada seuseut, rada ngaderedet nyalakeun ka pamajikan. Gara-gara maneh pan nginum heula ku Bima. Padahal mah lain seuseut lain ngaderedet ku Bima si horeng sempak salaki milu asup. Lamun kitu soleh moal budakna. Soleh moal mentak ade nih HP targetul aulad qoblal wiladah, didik anak sameme lahir ke alam dunia. Begitu budak lahir ke alam dunia didik deui budak teh tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, didik anak saengtos dilahirkeun. Begitu budak lahir ke alam dunia ku bapana diajanan di komatan, tapi kade sakingnya ke anaknya ngajanan budak make sound system. Atuh beres ajan teh budak teh lain hirup ieu modar. Kade ulah gitu teh nya. Terus engke budak teh pasihan nami anu sae. Lamun lalaki alusna dimimitian ku Muhammad. Da paul ka Kangjeng Nabi. Kalikeun mah rek Muhammad uloh bodo amat. Terus amun awewe ya alusna dimimitian ku Siti Fatimah, Siti Maisaro, Siti Maimunah alus eta asal ulah Siti Maimaneh we mah gorengnya. Terus nu kadua anu moal ningali pamenteuna Kanjeng Nabi di akhirat teh wa tariku sunnati, jalma anu geus wani-wani ninggalkeun sunah kami. Seperti mana ninggalkeun pasunatan Kangjeng Nabi, di antaranya ninggalkeun sunat nyusur, ninggalkeun sunat qobliyah ba'diyah, mata kade urang kudu lakonan pasunatan Kangjeng Nabi ulah ditinggalkeun. Komo ayeuna di zaman ayeuna nya loba jelema geus anti kana sunat, geus anti kana sunnah, geus ngaharamkeun muludan, geus anti kana muludan rajaban, anti kana tahlilan. Kade ulah ka dipercaya lamun aya jelema nu kitu. Jenteing kitabna sagede panto, udengna sagede ban Vespa, sorbana 8 meter dibelitkeun kana beheuna meuli percis geus jelema rek bunuh diri, gamisna panjang ngoser kana tanuh, lamun liwat jelema eta tai hayam, tai kotok, tai mandila berikut runtah bersih kabeh. Kade ulah ka dituturkeun, ulah ka dipercaya bisi aturanna kaluar tina aturan Kangjeng Rasulullah. Terus nu katilu anu moal ningali pamenteuna Kangjeng Nabi di akhirat teh wa man dzukirtu indahu falam yusolli alayya.
di mana ngadangu disebutkan jenengan kaula daur rasul eta jalma cicing wae buru-buru maca sholawat ka kaula engke di akhirat moal ningali pamenteuna Kangjeng Rasul. Menta kade urang di mana ngadangu jenengan rasul kudu buru-buru maca sholawat ulah cicing wae seperti kieu sallu ala Muhammad. Tah lamun jalma cicing wae kita buru-buru maca sholawat ka Kangjeng Nabi hiji kaasupkeun jelema anu pelit dua engke di akhirat moal ningali pamenteuna Kangjeng Rasul nya menta kade jadi kembali deui kade didik anak urang ku didikan agama kahartos itu kartos alhamdulillah pemitos kartos sakitu tisim abdi beli kawungan mudah-mudahan sing aya manfaatna nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakiranganana nu saena munggu dongkapna ti Allah anu awana anu kalepatana munggu kahilapan sim abdi Pekalongan Kota Batik alusna kabina-bina jenting abdi leutik yang penting panjang anuna maksudna panjang napasna sok ngararas wae pileleyan sapu nyeri pegat simpai baturai pasti panggang lain waktu patepang deui jamaah sadayana tolong dong angkat tangannya ke atas anu teu diangkatkeun bau kelek sia entos sadayana entos sing luhur dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.